mobil teh pinuh we ku barang-barang si Kokom. Aing marek nyimpen. Ieu ge di mana mah? Kokom. Siapa minuhan wae mobil teh nyawa mobil. Hari euceuk dan naon bawa nu kieu patut. Apa rek? Emang narek sia lomba masak. Restoran daharna ge. Naon mah bawa nu kieu patut. Geus tunda geus pinuh. Apa ayo ini mah di kampung atuh ame sagala. Amun camping rek demo masak kakara tunda hareureun ieu barang urang loba ieu. Baju geus siga hileud besrat sia mah dipake wae di. Ibu bawa tong ditunda di dieu lah. Tutupan lah. Sia mah nemen-nemen teuing. Ih barang-barang sia we. Heula atuh. Kokom. Awas urang heula. Tuh kacamata aing mah. Dagor sia teh. Entil. Tuh. Di dieu di tukang semah tong hareup-hareup teuing beusi batu teh nyaho. Astagfirullahaladzim si Kokom. Aing kuat di dagor hayang neger otak sia teh. Hayo atuh Kang Empe. Kemana Kang Empe teh? Ayo asup yang tinggalin maneh. Awak kayak ngetebak angin sakitu aralipisna. Hese teh jeung geus kolot. Aing mah pagi gigir deh anjing salaki aing sama. Hareureun aing mah jeung sinilem malah. Ini teh hese usih. Mana di dieu? Urang di dinya Di mana? Pagi gigir anjing si Kokom aing mah kayak aing bising besrat anjing kitu wae maneh mah Kang Empe aya teh. Sok aing disaliksa sakanana sia. Aduh. Mulut taruh nih lah. Beri cahaya lah, beri cahaya. Stop deh teh. Ini di apa? Yang kacai euy. Mana cainya? Mana sih teh? Bacaan teh kudu puntenan rek naon isuh kumaha apa ieu Aya tarik, aya dorong. teu sok asup mah Sok asup. geura kan geura aing ya. Assalamualaikum. Cuk, rek balanja naon? Uing mah yang belanja aqua galon aya Ka apa meuli aqua galon? pan ame di kitu minum wae aing mah. Tuh di kulkas minuman loba. Nah, ada bodas, ada bodong. Yang kemana? Aing teu nyaho
kokom sih mahal balanja di rumah. Urut cokot teh anu hayang naon. Saking mayarna kumaha main cokot-cokot wae can di bebeja anu bogana. Kudu bebeja geus aya hargaan kayak kan itu mayar. Buru nyokot hayang naon. Lamun teu dibayar langsung makan kumaha? Sih ya hayang diudag-udag ku pasirna. Yang nyambel di ini. Lah. Gostan. Geus, mah meuli naon tah? Meuli tarasi jang ieu bising liar di mobil. Iya we. Nya aing rasana naon ieu mah. Eta rasana ini Aing power eueuh cai jangisang gitu. Aing maneh bisi eueuh. solokan lega. Saya bising maneh lieur tak urang meuli tarasi abase. Orang yang kadang-kadang anak kokom tau gitu kokom aing sok sing salah. Kokom. Sama kitu wae nya aing teh tara ka kota. Naon atuh Cikitaro? Eta we anu baruleud teh geuningan. Naon? Naon sih teh domba? Tai domba nu buleud. Sukro. Sukro. Sukro kacang. Ke, sok urang neangan. Aku susuluduk wae. Ngantri tinggal itu batur ge ngantri. Sing tinggalin mobil. Wah. Menarik ya bahasa. Mana eta? Woi ngantri jeung ibu-ibu. Ngantri. Nah, semua di luar. Mayarna kumaha ieu teh, Bu? Mayarna kumaha? Biasa, tinggal kadinya ka kasir, ina canak kadinya. Kadieu? Heeh, kecap itu si Ana sabaraha teh tinggal bayar. Alhamdulillah. Bawa. Kokom. Berat teh mawa cai hukul geus meuli galon sagalon. Kenari dulu. Aing ge meuli galon, sia teh sagalon, tong meuli aqua kieu. Ayo ayo. Lu barang makan. Di bawah ieu, bawah heula ieu. Bener sia. Ane sia kadang-kadang panggil sia. Kadang-kadang aing mah ngarareuna. Panggil bahaya. Mana di Kang? Ayo Kang Pe, si teh yang ketinggalan ke mobil. Rumah ieu teh di kota, anjing nyaho balik ke mana? Ayo aduh segera. Kokom aing ditinggalkeun teh tadi naik angkot keos teh ketinggal. Aduh bener-bener. Aing berat. Ayo mangga lah.
jalannya. Mau nggak tuh? Nah, masuk. Dia malah mau. Udah kira-kira eta sekali pakai dari alas asupan masuk. Kenapa kopi orang itu pahit? Gimana itu di Tidak pakai gula. Tapi gula ada, gula merah ada, gula putih juga ada. Kang, tong jauh-jauh mah teh hayang tinggalin. Bagus. Badannya itu bisa memakai Masuk dah ke mana? Tanyakeun. Tanyakeun. Wah, dulu tanyakeun. Kudu ngerakeun, tanyakeun. Mane mah orang kota urang mah di kampus. Ayo maju Neneng. Neneng mau kopi? Mau salam sama yang cantik-cantik. Tetehku sayang, dari mana aja? Itu dari kampung lah gitu Bapak. Dari kampung mau ke? Iya, bade ka dieu abdi teh bade liburan geuningan ieu mah taman anggur. Taman anggur. Anggur. Kadu anggur cek? Itu teh Mau gadi. cari Om Gali? Ada di sini. Jalan-jalan aja, naik KTP nanti. Tuh ayam. Yang mau selfie silakan. Selamat datang teteh-teteh. Pak Ain taman anggur. Yuk, Ya salah. abdi yang jalan-jalan. Abdi jalan. Ai teteh di mana? Ya teh abdi teh rada hariwang gitu. Rada luas. Dari kampung di Jabung, Bapak. Pasti. Mau main ke taman anggur. Ya inilah taman anggur. Di taman anggur itu ada anggur. Dan sebagian ada tempat selfie. Nah, teteh-teteh yang cantik-cantik boleh deh di sana selfie-selfie, di foto-foto. Tapi ini teh ngomong-ngomong udah pada mandi belum? Udah tuh Bapak. Oh, saya pakai sepatu. Oh iya, dari tadi parfumnya terasa sekali. Oke, silakan teman-teman. Teteh-teteh jalan-jalan dulu, lihat-lihat dulu. Tapi rada lalinglung Bapak, ieu teh mending asa di mana? Itu teh kali kaler, itu paling kidul. Itu motor ayo. Ayo naik motor, naik KTP, naik KTP. Bang, dituntun atuh, pilih lebih. Ya, oke. Siapa nyiksa kok? Tarik teuy Tadi. Berdiri. Sudah. Santai saja. Siapa yang mau naik motor duluan? Atau saya bawa putar-putar? Mau nggak? Si Bapak mah bisa patangkeun maneh. Tapi tong pageting nangkep. Kurang heula. Ya, ke dia. Siapa yang mau naik duluan? ya. Di mana naiknya? Loncat. Nah, tuh. Teman-teman minggir dulu. Ini mau atraksi dulu nih, sebentar nih. Mau dibawa putar-putar dulu nih. Urang mawa. Aing teu bisa. Geus bae, asal nyelepeng we pokona mah. Ayo siap. Emok teuh. Ayo tuh ngeureung ka mana we. Tarik teuy. Asa numpak domba Garut ieu. Geus turun
besi rusak nu batur kokom. Besi nilep awak maneh sakitu jiga triplek ngapung oge. Ini mah liburan teh kalahnya dari awak. Lah, istirahat lah. Tinggali pemandangan meni endah kieu geuning taman anggur di sagala herang mah nya. Heeh, ya menitiiin. Urang kakarekeun perasaan mah baheula teh cuma ningali masjid hungkul urang di dieu. Ayeuna mah geus ngeunaheun nya, Ceu. Aduh. Heeh. Bener-bener taman anggur teh Indah pisan. Mantap kudu loba ulin di Subang teh kieu jadi urang teh sagala nyaho geuning Subang. Tuh, aya keur selfie tuh di saung. Keur selfie tuh orang naik ka ditu. di si Erek. Ari ieu mah bogana saha sih? Oke, ingat. Bisaan-bisaan teh heula ieu teh tempat. Yang ketiga di bawah binaan bisnis sekali dan ternyata ketika tidak sengaja buka di Facebook Subang ada pecinta anggur Kabupaten Subang. Maka pada saat itu saya ngeceknya minta gitu. Dan saya sambil Cekrek. 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 Sok aja atuh, Kokom. Kokom kasih atuh. Ganggu. Bukan bae pa urang yang bobogohan atuh. Bareng-bareng bobogohanna. Bukan ngerakeun masih bobogohan. Jangan tempat lain. Ayo geus naon atuh. Aduh, mestinya geus. Ayo Kang Cek. Ini lemah ah. Orondang teh. Ibu, ibu. Mangga. Tuh bobogohan. Itu bobogohan tuh. Bajunya kayak Neng. Beti. Ayeuna mah urang ngagawekeun lalaki. Urang ningali urang lomba pan ieu rada luhur. Tapi kaluhurna kita ngarangkak kitu tadi ka tentara. Siapa yang kumaha ieu teh? Dia lomba sampai daripada cicing wae. Buru Pan ieu simpenan. kaluhur ieu. Saharep pangheulana ngarangkak ka ditu kaluhur. Lain beunang rek dibere naon? Dibere aqua galon. Aqua galon. Geus pokona mah embung urang mah hayang ka ditu lalaki ngarangkak we urang di Sok, dieu. buru. Tah, buru. Gituan. Urang supportna di dia duaan. Orondang ieu teh. Rondang. Ayo. Kang Teh. Siapa kalah molor jalan-jalan teh. Udah. Udah kok. Molor. Ayo. Cuacanya ngeunahkeun tiis euy. Ayo Kom, siap kali lah kom. Kali lah kita jadi macam dia. Udah lah dia. Meureun rak molor gitu atas di film aduh. Ini,
relaksasi teh. Kali nona. Iga manuk japati aing dilalur dua anjing sia. Keur nyayang. Neng, ke mana, Neng? Ayo jalan-jalan deh, ayo. Ngomong karena can hujan, cuma hujan. Aing yang molor, sana gerangan. Anu gede asup